dikareus ku Bapak. Kumaha teu kabarna daman? Mugia urang sadaya tetep aya dina panangtayunganana sarta ditebihkeun tina sasalan oge balahina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa sadaya, dina raraga mieling poe basa idung sadunya atanapi memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional dina ping 21 Februari tahun 2020 insyaallah SMP Negeri 11 baris ngayakeun pasanggiri atanapi lomba bahasa Sunda dina raraga ngareah-reah mieling poe basa idung sadunya eta. Anapun pasanggiri anu baris diayakeun nu kahiji nyaeta ngadongeng, anu kadua macakeun sajak, sarta anu katilu nembangkeun buku. Barangkali Bapak anu soleh tur solehah basa teh ciciren hiji bangsa. Leungit basana hilang bangsana. Lamun teu urang dijaga, teu diriksa, tur teu dimulih, rek usaha deui. Insyaallah salami pamake basana aya eta basa moal leungit. Bukituna Bapak Umajak kahideuk sadaya sakantiasa aug nyicing ibu kana kagiatan pasanggiri anu baris diayakeun eta. Insyaallah diayakeun dinten Sabtu kaping 20 sarta Sabtu nu baris sumping nyaeta kaping 27 laju dipungkas pasanggiri anu katilu nyaeta nembangkeun pupuh dina kaping 6 Maret. Mugia ku eta kagiatan dina salah sahiji mirosea bahasa Sunda tetep nanjung. Bapak miharep hidup sakali deui kedah tiasa aug kana eta kagiatan. Kuring Sunda Sampurasun. Dengkleng deng dek, dengkleng deng dek, sisi amping anu dewek nya anu kuring.